Cih, kurang sih mah di dia, sesoranganan wae. Bugu ieu teh motor teh jungjung macet wae, teu bisa dikukumaha ieu delengan. Bari eueuh batur rumantuan teh nyaho kudu kumaha ieu. Oh, mogok motor teh mak. Atuh bawa atuh ka bengkel sing usah sage. Tuh dorong-dorong atuh mak. Nyasat meureun mun aya duit mah. Ek didorong ka bengkelkeun. Yeuh, minjem heula duit 100. Paribasa, nginjem aja nginjem. Boga motor anggar kene nginjem duit. Heuh ya. Lah, asa deui atuh injem-injem. Nuhun nya, hampura nya, ya diri riweuh. Heuh eta kadenya, gantian ke sorenya. Heuh atuh, riweuh pisan bira nginjem duit 100 ah. Lain masalah ku duit kituna, urang teu boga duit, Mak. Heuh sok atunya. Mak, nah keur naon ieu motor urang mak? Awas mak, ek dipake. Ari engsek atuh, bira oge milu diuk.